ya mun jelema hayang bisa nghareupan ku batur cirina gampang Pak teu resep mun batur yang hareup kalian ti manehanana bisa gitu rumusna mah. Lamun jelema resep karena kabeungharan pasti dina hatena teu resep na ku batur beunghar. Lamun manehanana resep dibere ku nu beunghar teu resep lamun nu beunghar mere kalian ti manehanana kitu yang geus cirina. Rumusna mah kitu. Resep dimuliakeun hoream lamun aya nu dimuliakeun lian ti manehanana. Betek teu aya bahasa yang ngegedekeun batu. Kita keneh tukang lauknya ngadedere ngegedekeun sia teh mah. Gede eta teh ngegedekeun lauk gitu. Nya anu kaenut ku pribadi sepuh masuk. Tapi buah lindre ngegedekeun jelema rek ngegedekeun agama teh kudu kusaha wae. Pribados anyar kawin bari teu ngalaman masa teu dicipakan teh. Anjeun kawin unggul gitu. Eta sabana aya nu milari bade sasihan. Sok dipilari ka pungkur. Dari bahasa angkat teh cenah ujang abah malah limput. Lalimpu ai tadi tas di sawah. Tadi urang itu terus ditutun meme Cimedang kenal ngaranna. Mau pacul datang penting anu ngaji paribasa lalimpu we teh. Pribados teh init ngaji ya nu hoyong kasumpingan teh lain ku pribados Pak lain jelema teh mata pantes teh pati ngareret ieu lain maneh nu diharap-harap datang ka dieu teh cek ayeuna gitu teu nu nanya aing teu gitu ngan kabalas kolot keukeu ngal aya nu ditah ngaji ka anjeunna ngan lalimpu nepi ka katalarep pribados teh bahasa lalimpu ujang we cenah lalimpu abah ujang we lalimpu diingat dipikir-pikir lebih kaya dah lain mereka gede enggak sih nggak gedekan dari mau kuaing bisa tuntung gitu nah budak mak bari teu ngaji dia aing saya teh hanya honogenan meureun ka ukur nyali bisa mau ngomong hareupeun batur teu pateu mikir kadinya dan nu nyeun bisa mah pangeran juga ini ari Allah bisaeun ari Allah kasipatan ku sifat kudrat pemenya heseun boro-boro nu galaman meureun ngaji teu galaman ngaji oge Allah bisaeun mah Allah kasipatan ku kudrat kun heseun Allah. Nah sababna dan nu gedena hayang agama. Mun jelema nu hayang gede diri hoream lamun aya batur gede gitu. Maka mu ngan aya batur badag teh. Anu kadua sing surti mun urang ngadua geus aya ilhah dina hate kitu ilham ado ilhah wusul ka Allah nu wusul nu leungit hijab nu ngaleungitkeun sifat kamanusiaan nu awon dina manana hayang jah hayang ngariasa hayang badag teh areulekeun dina ieu mah teh da hayang payu pidato oge nang jelema teh ada ruku akhir zaman mah geus kitu terus rehe-rehe nu ngulem dicas bahasa fakta ya Pak maksud begitu dicas deh batak cek Imam Sanusi akhir zaman mah loba tukang ngabejakeun agama teu disangka manehna sorangan teu paham kana agama loba jelema nu berbicara agama manehna sorangan teu paham naon ari agama ngaji teh nampung ilmu loba dina diri mungkin ngamangpaatkeun ngabejakeun ka batur kanali ka ngabejakeun ka batur bisi kurang apaleun ka kuring tak kadaru ame kadaru ame arapaleun ka kuring ame ngarulem ka kuring sama kitu we muter otakna teh lamun ayeuna teu deukeun berhasil urang teh jadi tukang ngomong teu wae santri nu datang pindah jadi tukang pidato cenah ka ditu lamun ayeuna geus teu payu keneh ieu jadi tukang pidato pan maju kolot ke Bandung Arora pidato teh geus ka ditu maju sila ipis jadi tukang hikmah bapak nu minta cai gitu kan gitu ya otakna teh jadi boga ilmu tadi komersilkeun dari gitu mah Pak bapak takti guruna ge geus kitu dalam mun teu kitu gagal lain boga ilmu anu mah dianggapna ilmu mangpaatna kitu aing ngaji kudu bisa ngawuruh kita kudu boga santri teu boga jadi tukang pidato henteu minimal lo baru datang ka imah bukan kamu para wacai teh gini nya karena aqua gitu tak lamun aya nu nyuguhan aqua botol sok ingat jika nu menta doa eta